Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah ahli pangaosan nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun hancanu katunda nyaeta kitab Duratun Nasihin halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi. Idza kabbaro di mana-mana takbir. Takbiratul ihram saha al abdu hiji hamba li sholati takbir pikeun salat yaqulu maka ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala lil malaikati ka malaikat. Didauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saha jalma atawa urang salat berjamaah, ketika urang salat fardu takbiratul ihram mimiti takbiratul ihram ngucapkeun Allahu akbar. Ketika rek salat takbiratul ihram maka Allah ngadauh ka para malaikat. Yaqulu Allahu ta'ala lil malaikah, ngadauh Allah ta'ala ka malaikat saur Allah teh irfa'u dzunuba abdi, irfa'u kudu ngangkat aranjeun kabeh hei malaikat dunuba abdi kana pirang-pirang dosa hamba kami min rukubatihi dina tutna ieu hamba hatta ya'buduni hatta ya'budani sehingga ibadah ieu abdi ni ka kami tohiron barina anu suci. Jadi ketika naon, ketika urang takbiratul ihram teh Allah miwarang ka malaikat supaya dosa-dosa urang teh diangkat ku para malaikat, dicabut dihapus ku para malaikat. Tos kitu patah kudu terus weh nyokot nyanak sal malaikatu malaikat adunuba kana pirang-pirang dosa kullaha kasana sakabehna dosa. Begitu urang takbiratul ihram aya perintah ti Allah supaya ngangkat dosa-dosa urang nu keur salat, dicanak dosa-dosa urang teh diangkat ku para malaikat. Kumaha ketika beres salat fa idza farogo maka di mana-mana rengse paragat beres saha al abdu hiji hamba minas sholati tina salat ketika ieu jalma beres salat takulu teras weh nyarios saal malaikatu malaikat nyarios malaikat ka Gusti Allah ya Rabbana cek malaikat teh ya Rabbana du Gusti pangeran abdi sadaya anu iduha anu idu nah kedah ngabalikeun deui abdi sadaya kana ieu dosa alaihi ka ieu hamba. Ieu tos beres salatna Gusti pantari keur salat mas dosana diangkat heula ku abdi ayeuna geus beres salatna tos likum-likum tos ucapkeun salam nah kedah diuwihkeun deui Gusti ieu dosana ka ieu jalma kumaha walar Allah payaqulu maka ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala ya malaikati saur Allah hei malaikat-malaikat kami layaliku henteu layak bikaromi kalawan kamuliaan kami naon ilal afu kecuali hapus saur Allah teu layak kudu dibikeun deui mah justru saur Gusti Allah geus we dihapus dileungitkeun eta naon dosa-dosana eta jalma qad ghafartu nyata geus ngahampura kami khotoyahu kana pirang-pirang kasalahanana ieu hamba. Jadi mudah-mudahan urang setiap salat dosa urang dihapus matak dipayun dijelaskeun keteranganana jalma nu daek salat mah salat 5 waktu ibarat jalma naon anu mandi di walungan sapoe sapeting 5 kali berarti moal aya kokotor nya kitu deui jalma anu salat 5 waktu sadinten sawengi insyaallah saur Kanjeng Nabi moal aya dosa-dosa nu napal di eta jalma kecuali dosa anu dosa gede. Teraskeun wa anin Nabi sareng katampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu sanyana kanjeng Nabi qala eta ngadau kanjeng Nabi innallaha sanyana Gusti Allah taala yahsuru eta bakal ngumpulkeun Allah masajida dunya kana pirang-pirang masjid dunya yaumal kiamati dina poe kiamah kanaha kaya-kaya ieu masjid deh bukhatun eta sapertikeun onta bayduna anu bodas kowa imuha ari suku-sukuna ieu onta minal anbari eta tina minyak anbar wa anaku jeung ari pirang-pirang punukna onta mina za'faroni eta tina minyak za'faron wa rusuha sarang ari sirah-sirahna ieu onta minal miski eta tina minyak misik wa adzanuha jeung ari pirang-pirang ceulina ieu onta mina jabarjudil akhdari eta tina jabarjud anu hejo wal muadzinuna jeung ari jalma-jalma nu adan yakuzuna eta bakal nungtun ieu muadzinun hu ha kana ieu onta wal aimmatu jeung ari para imamna yasukuna eta ngagiring ieu imam ngiringkeun ieu imam ha kana ieu onta payamuruna terus we ngaliwat ieu jalma nu adan imam kabeh jeung jamaahna jamaah onta tadi fi arosotin dina palataran yaumal kiamati dina poe kiamah ngaliwat kana jembatan Siratal Mustaqim kalbarkil khotipi seperti kilat nu ngablesat nu nyamber payaqulu teras we nyariosa ahlul kiamah ahli kiamah aha ulai nahari itu teh jalma-jalma aha ulai nahari itu teh minal malaikati eta teh golongan malaikat muqarrabin aminal anbiya'il mursalin atawa ti para nabi sareng para rasul. Hadirin jamaah sadayana saudina ieu keterangan bahwa sanyana Allah engke di akhirat bakal ngumpulkeun masjid-masjid anu aya di alam dunia. Masjid-masjid nu di alam dunia engke di akhirat dikumpulkeun. Kanaha buktun bayadun. Jadi masjid anu di alam dunia teh ibarat kendaraan, ibarat onta anu bodas gitu. Jadi engke mah kendaraan masjid-masjid deh. Kendaraan anu bodas ibarat naon? Ibarat onta anu bodas. Bari sukuna ieu onta teh, ieu sukuna onta teh tina minyak anbar, pundukna tina naon? Tina minyak za'faron, sirahna waru usuha minal miski sirana tina minyak misik ceulina mina jabarjudil akhdari tina jabarjud anu hejo tah ieu kendaraan akhirat ieu nu masjid teh dikumpulkeun ibarat jadi kendaraan di akhirat tangkenda teh bakal aya supirna aya kenekna gitu ibarat kendaraan mah ibarat kenekna teh saha muadzinun kenekna teh para muadzin tukang adan muadzinun yukiduna para muadzin tukang adan bakal nungtun kana ieu kendaraan tadi teh gitu kana ieu masjid teh gitu dari kumpulkeun bakal nungtun kana ieu kendaraan imam-imamna bakal ngagiring mingpin nyupiran mun ayeuna mah bakal nyupiran kana eta kendaraan tah eta teh ya muruna fi arosoti yaumal kiamah engke bakal ngaliwat bisa ngaliwat karena jembatan Siratal Mustaqim ieu jembatan naon Siratal Mustaqim ieu masjid nu dikumpulkeun ku Allah tergantung ieu penghunina ieu masjid anu nyupiranana engke imamna terus anu nganekanana nyaeta para muadzin terus ngaliwat kana jembatan Siratal Mustaqim teh kalbarkil khotib karba kil khotib sapertikeun kilat nu ngablesat nyammer ku cepetna sehingga ku ahli kiamah ahli akhirat jama-jama naros bakal naroskeun kieu ahaulai minal malaikatil muqarrabin nah ieu anu ngangkleung numpak kendaraan eta teh ngablesat tadi teh nah eta teh golongan malaikat muqarrabin atau golongan para nabi atau nabi golongan para rasul aya weh nu ngajawab payunadi maka aya payunada maka digero ya sora nu ngajawab ngagero
lain eta teh lain saha, lain golongan para malaikat muqarrabin, lain golongan para nabi, lain golongan para rasul. Nah saha atuh lain bal haulai balik ta'ari itu nungangkleng numpak kendaraan tadi eta teh min ummati Muhammadin, eta teh ti umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat anu mana? Umat anu yahfaduna sok ngariksa ngajaga ieu umat as-sholawatil kana pirang-pirang salat nu 5 waktu bil jamaati kalawan salat berjamaah. Jadi engke masjid dibekal dikumpukeun jadi kendaraan tah penghuni nate atanapi penumpang nate jalmi-jalmi nusok salat berjamaah di eta masjid, bisa jadi kendaraan, bisa mentas kana jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan urang sing tiasa mentas kana jembatan Shiratal Mustaqim lir ibarat kalbarkil khotib, ibarat kilat bunga belesat. Walida takulantaran kitu kola ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa manari sing sajalma tawaddoa anu wudu ieu jalma bil mail jari ku cai anu ngocor, wa sholla jeung salat ieu jalma khalfal imami sapengker satu kangen imam, al qori imam anu ahli qori nu maca, faqad istahaqqo makanya tahak ieu jalma rahmatullahi kana rahmatna Allah. Jadi sing sajalma anu wudu ku cai nu ngocor terus salat berjamaah satu kangen imam bari imam nali qori, maka ieu jalma mesti bakal menang rahmat Gusti Allah. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalma anu menang rahmat Allah tiasa salat berjamaah tiap waktos. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun Zubdatul Wa'idin. Ruya diriwayatkeun ani nabiyyi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu sanyana Kanjeng Nabi kola eta ngadau Kanjeng Nabi lamma khalaqo samang-samangsa ngadamel saha Allahu taala Gusti Allah taala Jibril alaihi salam ka malaikat Jibril alaihi salam ala ahsani suratin kana pangsae-saena bentuk, pangsae-saena rupa, wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah lahu pikeun ieu malaikat Jibril sitamiati janahin kana 600 jangjang. Tulu kuli janahin ari panjangna setiap hiji jangjang ma eta perkara bainal masyriqi antara wetan ujung wetan wal maghribi sareng ujung kulon. Nazara ningal ieu malaikat ila nafsihi kana dirina ieu malaikat. Pakola teras we nyarios malaikat ilahi du Gusti pangeran abdi. Hal kholakta naha aya ngadamel Gusti. Nah ngadamel Gusti asana suratin kana pang alusna bentuk, alusna rupa minni tibatan abdi cek malaikat. Hadirin jamaah sadayana, dina ieu keterangan bahwa ketika Allah ngadamel malaikat Jibril didamel ku Allah kalawan bentuk anu pangsae-saena bentuk, pangsae-saena rupa. Wa Allah didamel ieu malaikat Jibril teh wa ja'ala sitamiati janahin, wa Allah didamel ieu malaikat Jibril didamel 600 jangjang. Tina hiji jangjangna, hiji jangjang setiap jangjang malaikat Jibril teh panjangna teh tulukuli janahin ma bainal masyriq wal maghrib, ujung wetan sampai ujung kulon. Tah ningal bentuk nu hebat, bentuk nu sae, rupa nu sae, malaikat Jibril tos didamel ku Allah kitu nadaro ila nafsihi. Ningal malaikat Jibril teh kana dirina nyalira, ieu melihat sae kieu, gagah kieu saur malaikat Jibril teh, sampai ke malaikat Jibril unjukan ka Gusti Allah, saur malaikat Jibril ilahi hal kholakta ahsana surati minni. Du Gusti pangeran abdi naha aya Gusti kantos ngadamel makhluk anu langkung sae tibatan abdi rupana saur malaikat Jibril. Kumaha walar Allah nah aya teu saur malaikat Jibril teh Gusti ngadamel makhluk anu sae bentukna tibatan abdi kuningal gagahna hebatna ieu dadamelan Gusti Allah malaikat Jibril didamel model kitu. Kumaha walar Allah pakola
teras weh ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala la saur Allah teh teu aya bentuk nu leuwih hebat-hebatan anjeun. Pakoma terus we ngadeg sa Jibrilu malaikat Jibril santos kitu terus we ngadeg malaikat Jibril wasolat teras wasolat sareng salat malaikat Jibril rakaataini kana 2 rakaat syukron karena syukuran lillahi ka Gusti Allah. Tos kitu mah malaikat Jibril teh teras we salat 2 rakaat karena syukuran ka Gusti Allah. Santos salat pakoma teras we ngadeg deui malaikat Jibril fi kulli rakaatin dina setiap rakaat ngadegna ieu salat malaikat Jibril dina setiap rakaat teh isyrina alfa sanatin nangtungna malaikat Jibril ketika didamel teh salatna teh 2 rakaat dina setiap sakali nangtungna teh 20.000 tahun. Wah 20.000 tahun nangtungna gitu teu liren-liren ieu malaikat Jibril tiap rakaatna nangtungna malaikat Jibril teh syukuran ka Gusti Allah tina sarakaatna sampai 20.000 tahun. Palama farogo minas sholati samang-samang saparagat ya Jibril beres Jibril minas sholati tina sholat. Pakola taraswe ngadauh sa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ngadauh Allah naros Allah ka malaikat Jibril. Saur Allah teh ya Jibril hai Jibril abadatani haqqo ibadati abadta geus ibadah anjeun Jibril ni ka kami hakwa ibadati kana hakna pirang-pirang hamba kami anjeun teh geus ibadah ka kami kana sebenarnya ibadah ka kami wala ya'budu ni misla ibadatika saur Allah wala ya'budu jeung teu aya nu ibadah ni ka kami sahadun seseorang misla ibadatika kana seperti ibadahna anjeun saur Allah ka malaikat Jibril teu aya cenah seseorang nu bisa ibadah seperti ibadahna anjeun Jibril. Ngan saur Allah diteraskeun lakin yaji'u tatapina bakal datang fi akhiri zamani di akhir zaman baniun karimun ari ayat turunan anu mulia habibun tegasna kakasih ilaya mungguh kami kan ke di akhir zaman bakal aya turunan-turunan nu mulia nyeta kakasih kami saur Allah yuqalu nu diucapkeun lahu pikeun ieu bani karim turunan nu mulia teh saha Muhammadun tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walahu jeung eta tetep pikeun Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad ummatun ari aya umat dha'ifatun anu lemah mudnibatun anu sok berdosa yusalluna sarolat ieu umat rakaataini kana 2 rakaat ma'asahwi barina poho wa nuqsani sarang kurang fi sa'atin yasiratin dina waktu anu sakedeung wa afkarin kasiratin jeung pirang-pirang tafakur anu loba wa dzunubun kabiratun jeung pirang-pirang dosa fi sa'atin yasiratin wa afkarun kasiratun jeung pirang-pirang berpikir anu loba wa dzunubun kabiratun jeung pirang-pirang dosa anu loba wa izzati saur Allah maka demi kakawasan kami wa jalali jeung keagungan kami inna sholatahum saanyana sholatna ieu umat ahabbu eta leuwih dipika cinta ilayya mungguh kami min sholatika tinimang sholat anjeun. Pian deui. Jadi saur Gusti Allah ketika ieu malaikat Jibril beres sholatna sabaraha rakaat 2 rakaat karena syukuran ka Gusti Allah setiap sarakaatna nangtungna oge sarakaat teh nangtung nage sampai 20.000 tahun. Nah, 20.000 tahun saantos beres salat saur Allah hai Jibril anjeun geus ibadah kana ibadah ka kami jeung teu pernah aya nu ibadah seperti ibadahna anjeun ka kami saur Allah itu. Teu aya nu ibadah seseorang oge seperti ibadahna anjeun ka kami ngan saur Allah engke di akhir zaman bakal datang. Di akhir zaman bakal datang turunan-turunan anu mulia nyaeta turunan ti kakasih kami tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari ieu Kanjeng Nabi Muhammad teh gaduh naon umat
Bari umatna Kanjeng Nabi Muhammad teh dha'ifatun lemah, mudnibatun sok berbuat dosa, sok salat 2 rakaat ieu umat, bari salatna sok poho, salatna bari sok kurang. Gitu pisaatin yasiratin, salatna oge dina waktu nu sakedeung beda jeung anjeun Jibril salatna sampai 20.000 tahun. Bari berpikirna loba dina salat teh loba kaditu kadieu pemikiran kaditu kadieu. Wa dzunubun kabiratun dosana loba deui umat teh. Tapi Allah sumpah saur Allah demi kagagahan kami jeung keagungan kami hai Jibril. Saanyana salatna ieu umat anu tadi teh bari salatna kadang-kadang poho, salatna kadang-kadang kurang. Saur Allah kami leuwih mika cinta mika resep mungguh kami kana tinimang salat anjeun, kami leuwih mika cinta kana salatna ieu umat kami, umat Kanjeng Rasul. Naon margina? Saur malaikat Jibril teh Gusti, ari malaikat Jibril mah khusyuk sampai nangtung oge 20.000 tahun, sedengkeun umat Nabi urang salatna loba poho, loba malaweung keur salatna, geuninganan dibandingkeun jeung ibadahna malaikat Jibril teh leuwih dipika cinta keneh salat saha? Salat urang, salat umat Kanjeng Nabi. Naon margina? Margi saur Allah li anna salatahum karena li anna salata karena salatna ieu umat teh bi amri eta karena parentah kami. Sedengkeun wa anta jeung ari anjeun Jibril saur Allah sholaita eta salat anjeun teh bi ghairi amri eta lain karena parentah kami. Teu ari umat akhir zaman mah umat Kanjeng Nabi salatna teh 2 rakaat teh salatna 5 waktu teh karena ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Ari anjeun mah salatna teh lain parentah Gusti Allah karena syukuran we, karena geus dibere naon, dibere didamel ku Allah bentuk anu sae, maka karena syukuran lain karena diparentah ku Gusti Allah. Malaikat Jibril kumaha walaran malaikat Jibril santos kitu qala teras weh naros nyarios saha Jabroilu malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril teh ya Rabbi duh Gusti pangeran abdi ma a'taitahum fi muqabalati ibadatihim, ma kana naon a'taita tos maparinan Gusti hum ka ieu umat fi muqabalati ibadatihim dina malebahanana ibadahna atawa dina imbalanana ibadah-ibadahna ieu umat. Gusti naon atuh imbalanana balasanana ganjaranana ieu umat ibadahna ieu umat tadi teh bari salatna kadang-kadang sok malaweung. Kumaha walar Allah? Faqala tarasa ngadauh ngawaler sa Allahu taala Gusti Allah taala ataituhum jannatal ma'wa, ataitu bakal maparinan kami hum ka ieu umat jannatal ma'wa ka surga ma'wa. Jadi ganjaranana jalma anu salat tadi teh dibere diasupkeun ka surgana Allah, surga ma'wa. Pasta'dana minallah ta'ala ayyuraha fa'adana Allah ta'ala lahu fa'ata Jabrailu wa fataha jami'a aznahatahu summa tara wa kullama fataha janahaini qata'a masirata salasa alapin wa kullama dhamma qata'a misla dalika fatara ala hada salasamiati amin fa'ajaja wa nazala fitur. Pasta'dana terus nyungkeun widi nyungkeun izin ieu malaikat Jibril teh minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala nyungkeun widi bade naon ayyaro kana yen hoyong ningal malaikat Jibril hakana ieu surga. Gusti abdi nyungkeun widi pan ganjaranana imbalan kerja manu sok sarolat teh bakal dilebetkeun ka surgana Allah. Cing manawi Gusti ngidinan ka abdi cek malaikat Jibril teh abdi hoyong ningalan heula eta naon, ningal eta surga nu disiapkeun kanggo umat-umat akhir zaman. Santos kitu pa'adzina teras we ngidinan sa Allahu taala lahu Gusti Allah taala ngidinan ka malaikat Jibril. Santos ngawidian pa'ata teras we sumping datang saja Jabroilu malaikat Jibril datang berangkat ke Jibril teh wa fataha jami'a aznahatahu mukakeun malaikat Jibril kana sakabeh jangjangna dibaberkeun kana sakabeh jangjangna tos kitu summa toro terus we hiber we malaikat Jibril. Hiber
Pakullama pataha maka samangsa mukakeun ieu malaikat Jibril janahaini kana dua jangjangna tadi qata'a maka nemparkeun begitu dibukakeun ngeplakeun ieu malaikat Jibril teh perjalanan sakali ngeplakeunana teh masih rota salah sati alpasanatin perjalanan mun lempang mah perjalanan lempang 3.000 tahunan 3.000 tahunan sabaraha kilometer sabaraha ribu kilometer bahkan bisa dikatakan juta kilometer. Ketika meberkeun naon meperkeun jangjangna berarti ngalayangna perjalanan 3.000 tahun. Wa kullama dhamma samangsa ngumpulkeun malaikat Jibril ngepengkeun kana jangjang pan gitu plek dah ketika ngumpulkeun ieu Jibril kana naon kana jangjang qata'a misla dalika maka bakal plakeun atau ngeblesatna hiberna ieu malaikat Jibril ngurageunana teh kana perjalanan 3.000 tahuneun sarua sakali kieu 3.000 plek sakali kitu tah 3.000 ku ageungna ieu malaikat Jibril nyungkeun widi bade ninggal kana surgana Gusti Allah. Santos kitu patoro terus we hiber malaikat Jibril ala hada kana ieu perjalanan teh perjalanan salah samiati amin perjalanan 300 tahun. Pa'ajaza terus we apes we malaikat Jibril sape eureun apes wanajala lungsur we malaikat Jibril fi dilli syajaratin liren turun dina hiji iuh hiji tangkal. Wasajada sarang sujud malaikat Jibril lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala Pakola terus we nyarios Jibril pi sujudihi dina sujudna malaikat Jibril unjukan ya malaikat Jibril dina ketika sujudna saur malaikat Jibril teh ilahi hal balagtu binisbiha au sulusiha au rubiha Gusti nah geus nepi abdi teh ieu kana setengahna ieu surga tadi atanapi ge kana sapertiluna ieu surga atawa saparapatna ieu surga kumaha walar Allah faqala Allah taala ngadawu sa Allah taala Gusti Allah taala ya Jabrailu he Jibril laut toro tak lamun teh mah hiber anjeun salasamiati alfi amin hiber perjalanan 300.000 tahun walau atau itu jeung lamun teh mah mikeun kami ka anjeun kuatan kana kakuatan misla kuatika kana seperti kakuatan anjeun wa aznahata jeung kana jangjang misla aznahatika kana seperti jangjangna anjeun patorta maka hiber anjeun mislama kana seperti perkara tirta anu geus hiber anjeun la taswil maka moal nepi anjeun ila asyari min asyarima kana 10/10 na ieu perkara ataitu numikeun kami hukana ieu ma li ummati Muhammadin pikeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad bi muqabalati rakaataini dina ngabandinganana atawa imbalanana 2 rakaat min salatihim tina salatna ieu umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saur Allah walaranana tadi Gusti nah ieu teh tos dugi sapertiluna saparapatna ti surga atawa sapertilu setengah sapertilu atau saparapat walar Allah hai Jibril seandainya anjeun hiber pan tadi karek 300 tahun seandainya anjeun ngapung hiber 300.000 tahun ngaplak makri jangjang eta anu geus dibikeun ku kami kakuatan jeung jangjang eta hiber terus sampai 300.000 tahun maka saur Gusti Allah can nepi anjeun kana 10 tina pirang-pirang puluhna anu geus dibikeun ku kami bakal dibikeun ku kami kana naon kana ganjaranana ieu ganjaranana umat Kanjeng Nabi Muhammad dina ganjaran 2 rakaat tina salatna ieu umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ku lega-legana ganjaran surga Allah surga ganjaran keur umat Kanjeng Nabi Muhammad surga Allah keur jalma-jalma nu ngalaksanakeun salat mata pantes sareng wajar saur Gusti Allah ge ibadah anjeun salat anjeun leuwih dipika cinta ku kami tinimbang salat saha
tinimang salat anjeun mending nu dipika cinta keneh umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kesimpulan hadirin sadaya, ibadahna malaikat Jibril sakitu hebatna saperti rongkahna dibandingkeun sareng ibadah urang, salat urang. Kadang-kadang salat urang mah loba malaweungna geuning dibandingkeun jeung ibadah malaikat Jibril teh halus keneh salat saha? Salat umat akhir zaman. Naon margina? Cek salah saeuis keterangan wajar malaikat Jibril husu ibadah kitu oge karena tadi malaikat Jibril mah syukuran ka Gusti Allah jeung wajar bisa husu oge malaikat Jibril mah teu dibere nafsu sedengkeun ari umat akhir zaman pan dibere nafsu. Rek salat teh pan urang karaos ku urang, rek salat teh sok inget ka ditu, inget ka dieu. Wah, loba naonna, loba nu ngagodana, matak dibere nafsu, pantes jeung wajar saur Gusti Allah leuwih dipika cinta keneh salat umat akhir zaman dibandingkeun jeung salatna ieu malaikat Jibril. Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu, mangga urang tutup sasarengan ku dua majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.